Kasadaya ibu rama ulah hari wangjang caya bisi budakna kabawa kana gempungan gaibna ari gaib teh kumpulan jalmi miharap ampunan di Allah nu maha roman oge syafaat junjunan tanggal salapan kawitna dina bulan Februarina 2020 na eta tahun Masehina ari eusina riungan milari ridho pangeran di anggo kasosialan kantenan mapangaosan namung bilih bade gabung ka dieu urang ngariungan omat ulah adigung komo mun babari pundung abdi di dieu sadaya ngarep tinu kawasa dihampura tina dosa oge nyeureurkeun baraya tong sok ngabedakeun guru malah kudu bersatu ngara urang kenging restu ti Allah nu maha satu ngan kade ulang ngarasa jalmi anu paling bisa sabab urang sararea nu teu luput tina dosa umat urang sadayana tong ngalawan indung bapa tong pasea jeung tatangga deukeutan para ulama sugan atuh jeung sugan mun gabung kana riungan urang teh silih emutan mun batur keur kasusahan